Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun sadayana. Perkenalkan, nama abdi Muhammad Fatir Sudrajati, kelas 10-3. Baheula aya hiji lebak anu subur di Sumatera Kaler. Hirup saurang nonoman ngaranna Toba. Anjeunna teh saurang patani rajin nu sapopoe. Hiji poe nalika keur mancing, Toba menangkan lauk emas anu kacida gedena jeung endehna. Tapi basa dibawa ka imah eta lauk roba jadi saurang mojang gelis. Mojang eta tuluy ngajelaskeun yen sabenerna manehna teh saurang putri anu kungsi dikutuk jadi lauk. Toba katarik ku kaendahan eta mojang, tuluy manehna nikah. Tina perkawinan eta lahirlah saurang budak lalaki ngaranna Samosir. Waktu terus ngalewat, Samosir jadi budak anu nakal jeung males. Hiji poe manehna dipenta ku indungna nganterkeun ka daharan pikeun bapana nu keur digawe di sawah. Tapi dina perjalanan ka daharan teh dipangan ku Samosir nepi ka bayak. Basa Toba nyaho manehna kacida ambekna sarta teu sadar nepi ka nyaritakan dasar budak lauk. Eta omongan nyababkeun pamijakanana kacida sedina, lantaran supahna geus dianggar. Pamijakanana tuluy balik deui kana wujud lauk sarta indit ka walungan. Saenggeus kitu hujan gede turun cai ti walungan ngalimpas nepi ka ngabanjiran. Di tengah eta situ aya hiji pulo anu dingaranan Pulo Samosir, nyaluyukeun jeung ngaranna anakna Toba.